Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng pembelajaran Bhinneka Budaya Sunda. Ayeuna urang pedar ngeunaan kakawihan urang lembur. Siap nak? Naon anu disebut kakawihan teh? Mangga urang ditinggal. Kakawihan nyaeta lagu anu sok dikawihkeun ku barudak di pilemburan mangsa arulin. Dan sakelos kitu nya. Kakawihan teh nyaeta lagu anu sok diulinkeun, anu sok dikawihkeun waktu barudak arulin. Teras kakawihan urang lembur teh aya genep wangun nyaeta tinggal ku hidup hiji sekar bebas atawa sekar merdeka. Nu kadua ditinggal deui sekar apalan. Nu katilu sekar rengkak tironan. Nu kaopat sekar aantayan. Nu kalima sekar tatabehan. Anu paling akhir sekar korelasi. Tah ieu nya barudak kakawihan urang lembur teh aya genep wangun. Urang pedar hiji-hijinya ditinggal mangga. Luka hiji nyaeta tadi sekar bebas atau sekar merdeka. Sekar bebas teh nyata sekar anu bebas irama. Nah, ya. Contohna lagu atawa kakawihan paciwit-ciwit lutung. Teras ambil-ambilan. Insyaallah mulang kali atus kantosnya diajar atau napi ulin paciwit-ciwit lutung. Ya. Anu kadua ditinggal ya sekar apalan. Naon tah sekar apalan teh? Sekar apalan teh nyaeta kakawihan anu bener-bener kudu diapalkeun cenah kitu saurotenya. Anu bener-bener kudu diapalkeun. Contohna ayang-ayanggung. Saha tos terang lagu ayang-ayanggung. Insyaallah pada uninga ya lagu ayang-ayanggung. Aya di buku hidupnya ditinggal kumaha eta sairna. Teras anu salajengna sekar rengkak pironan. Naon tah ari ieu sekar rengkak pironan teh? Nyaeta kakawihan anu dilagukeun bari jeung ngarengkak gerakna miron sasatoan, miron tatangkalan jeung miron sajabana ya. Contohnya oray-orayan. Hidup kantos amangan oray-orayan. Insyaallah kantosnya kami oray-orayan pan niron kana gerakan oraynya. Laguna oray-orayan luar leor mapai sawah sareng saja banyak. Cobi dilanjut deh, ayeuna ditinggal sekar aantayan. Kumanis sekar aantayan ayeuna ditinggal? Nyata kakawihan anu dikawihkeunana atawa kaulinana paantai-antai. Terang paantai-antai? Insyaallah terang ya. Paantai-antai. Teras salajengna sekar tatabehan. Hidup terus uninganya non anu namina tatabehan dina pangajaran kelas 1 acana terus diajar ya ngeunaan tatabehan. Nah sekar tatabehan teh nyata sekar atawa kakawihan anu dikawihkeun bari nakol tatabehan. Naon cik tatabehan teh? Muhun leres alat musik ya janten kakawihan anu sambil ditakol eta tatabehan anu nganggo alat musik gitu ya. Ayeuna ditinggal deui anu paling akhirnya sekar korelasi. Naon tah sekar korelasi teh?
nyaeta kakawihan anu rumpakana saluyu jeung kahirupan barudak saperti ngeunaan pentingna nabung, hormat ka kolot, ngeunaan diajar jeung sajabana. Jadi kakawihan anu kata-katana atau anu rumpakana saur bahasa Sunda namanya saluyu teh sesuai sareng kahirupan barudak sadidinten. Eta disebut sekar korelasi. Barudak ayeuna ibu bade mintonkeun hiji kakawihan ambil-ambilan. Nah, ini ayeuna contoh sekar bebas ibu dipintonkeun ambil-ambilan. Ieu teh waktos kurang kali SD Al-Amin anu ayeuna tos kelas 2 anu tos kelas 5 ya, kelas 2 kelas 5. Hayu urang ditinggal kumaha tah naon tah kakawihan ambil-ambilan teh atawa kaulinan ambil-ambilan teh ya. Suaranya laki perempuan. Ya. Sudah kalah udah. Ya. Terus. Ayo, tarik lagi. Tiga lagi. Udah. Ya, sudah. Barudak tina pangajaran dinten ieu kacindekana atawa kasimpulanana yen kakawihan urang lembur jadi kalangenan barudak di pilemburan. Maranehna mun arulin teh teu sosoranganan. Tapi marehanana atau barudak di pilemburan salawasna babarengan. Silih eleh dan rengse ulin mah maranehana alakur deui bari hahampuraan atau hahampuraan sarengse arulin ya. Jadi barudak di pilemburan mah pami ulin teh salawasna babarengan teu siga di perkotaannya arulin teh sorangan we main HP. Tapi pami di lembur mah sapertos kieu nya babarengan silih eledan silih elehkeun silih sengsirikeun. Tapi pami tos rengse atana tos beres arulina mah marehanana alakur deui hahampuraan sapertos kitu. Hayu urang sadayana urang diajar deui arulin sapertos urang kali di pilemburannya salawasna babarengan sapertos kitu nya. Ayeuna intina urang teh tos diajar perkawis naon tadi kakawihan ya. Hatur nuhun
sakitu pangajaran RBS dinten ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios.